Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ari ngaran kalamu wala manahu wala tu eta lapat tegasna diucapkeun. Amurakabu teu murakab tegasna parangkap anu pidu teu mupi tegasna merahate anu sampurna biladi kalawan jena bahasa Arab. Laksamu jeung ari pirang-pirang babagian kalam tegasna deus kalam salah satu neta aya tilu. Ismun tegasna kahiji kalima isim wa pilu jeung kadua kalima fiil wa harfun jeung katilu kalima Arab. Jaa anu datang ya Arab di mana pikeun dudukeun kana mana. Al ismu maka ari kalima isim yorobu eta bisa dikanyahokeun ya isim bilabdi ku sabab jari tunggu. Atan ini jengka telah tanwin wa dukhuli alif walangi jengka asupan alif huruf lafzi jengka asupan pirang-pirang harap opat wa ya nari huruf lafzi min eta min wa ila jeung ila wa an jeung al wa ala jeung ala wa fi jeung fi wa ruba jeung ba wal ba'u jeung waruba jeung ruba wal ba'u jeung ba wal kafu jeung kaf wal lamu jeung lam huruf qasami jeung ka asupan pirang-pirang harap kosam wa ya hal nari huruf qasam al wau eta wau wal ba'u jeung ba wa ta'u jeung ta wal fi'lu jeung ari kalimah fi'il yurafu eta bisa dikanyahokeun ya fi'il bikot kusabab pada ya wasini jeung ka asupan sin tanfis wa saufa jeung ka asupan saufa tasrif wa ta'i dan isi sakinati jeung ka asupan tani sakinah wal harfu jeung ari kalimah harapna eta kalimah layak su anu tepat mau sabama naon dalil isi ciri kalimah isi wala dalil fi'il jeung ciri kalimah fi'il. Mabul irob biar iya bab eta nu tetep dina betelakeun irob an irob ari ngaran irob wa eta ari irob lagi roh awal dari kalimah eta barobana pirang-pirang tutup pirang-pirang kalimah ditila pilau awili karena beda-beda naannya ada hilati anu asli alaya kana kalimah labdan dina lapadna takdiran atawa dina takdirna waksamu jeung ari pirang-pirang babagian irob arbaatun eta aya opat rokun tegasna kahiji irob ropa wanas jeung kadua irob nasab wa waktun jeung katilu irob opat wajanun jeung kaopat irob jajem halil asma'i maka eta tetep pikeun pirang-pirang kalimah isim mindalika tina itu irob arab wa ari ropa wanas jeung nasab wa waktun jeung opat walajadna jeung daya jajem piha dina asma walil apali jeung eta tetep pikeun pirang-pirang kalimah fi'il mindalika tina itu irob arab wa ari ropa wanas jeung nasab wajadna jeung jajem wala waktun jeung daya opat piha dina apa babu marifati alamatil irob yari bab eta nu tetep dina mertelakeun ciri tiap ciri irob ieu tetep pikeun irob ropa arba wa alamatin ari opat pirang-pirang ciri anu matu tegasna kahiji doma wa bau jeung kadua bau wal alifu jeung katilu alif wa nun jeung kaopat nun doma tu mangka anapan ari doma patakun mangka eta aya doma alamatan eta ngajadi ciri lirobi pikeun irob ropa biar bati mawa dia anu tetep dina opat pirang-pirang tempat tulis mufradi tegasna kahiji dina isi mufrad wa jami taksir jeung kadua dina jama taksir wa jamil muannas salimi jeung katilu dina jama muannas salim wal fi'il mudhari jeung kaopat dina fi'il mudhari alati anu lam yatasim teu narima ka antar biairi kana ayeuna mudhari naon sayu naon wa mal wau jeung anapan ari wau patakun mangka eta aya wau alamatan eta ngajadi ciri irob pikeun irob ropa fi maudi ayanya anu tetep dina dua tempat di jamil mudzakkar salimi tegasna kahiji dina jama mudzakkar salim wa fil asma'i khamsati jeung kadua dina asma khamsah wa ya nari asma khamsah buka eta lapat abuka wa abuka jeung abuka wa amuki jeung amuki wa puki jeung puki wa dumari jeung dumari wa mal alifu jeung anapan ari alif patakun mangka eta aya alif alamatan eta ngajadi ciri irob pikeun irob ropa pitasniati anu tetep dina isim pitasniatil asma'i anu tetep dina isim tasniah maksudna kalawan tangtu wa manunu jeung anapan ari nun patakun mangka eta aya nun alamatan eta ngajadi ciri irob pikeun irob ropa dipilih mudhari anu tetep dina fi'il mudhari data sola anu di mana-mana paatan fi kana mudhari naon damiru tasniati alif damir tasniah au damir jami atawa wau damir jama au damir muannatsatin mu'tabati atawa iya damir muannas mu'tabah wali nasbi jeung eta tetep pikeun irob nasab mangsa alamatin ari lima pirang-pirang ciri apa tatu tegasna kahiji patah wal alif jeung kadua alif wa kasratu jeung katilu kasrah wal ya jeung kaopat ya wal apun jeung kalimah hadap nun amal patatu mangka anapan ari patah patakun mangka eta aya patah alamatan eta ngajadi ciri dinasbi pikeun irob nasab salah satu mawadi anu tetep dina tilu pirang-pirang tempat pilih mufrad tegasna kahiji dina isim mufrad wa jami taksir jeung kadua dina jama taksir wa pilih mudhari jeung katilu dina fi'il mudhari ida dahola anu di mana-mana asum alai kana mudhari naon nasibun amil anu nganasabkeun walam yatasir jeung teu narima kantor biairi kana ayeuna mudhari naon sayu naon wa amal alif jeung ka anapan ari alif patakun mangka eta aya alif alamatan eta ngajadi ciri lirik pikeun irob nasab bil asma'i khamsati anu tetep dina asma khamsah nahu ra'aitu abaka wa afari contohna eta saumpama lapat ra'aitu abaka wa afaka hartosna ra'aitu ningali kaula abaka ka bapa anjeun wa afaka jeung katidur anjeun wa ma jeung contoh cocok anu nyakarupaan ieu madalika kana itu contoh wa ma kasratu jeung anapan ari kasrah patakun maka eta aya kasrah alamatan eta ngajadi ciri dina pikeun irob nasab bijamil muannas salim anu tetep dina jama muannas salim wa amal yaum jeung anapan ari iya patakun maka eta aya iya alamatan eta ngajadi ciri dina pikeun irob nasab ditasniati anu tetep dina isim tasniah wa jami jeung jama mudzakkar salim wa amal hadfunun jeung anapan ari hadapun payakun maka eta aya hadapun alamatan eta ngajadi ciri
jeung eta tetep pikeun ira bopat salah su alamatin ari tilu pira-pira ciri. Al-kasratu tegasna hiji kasro wal jeung kadua ya wal fatatu jeung katilu fatah. Amal kasratu maka anakon ari kasro fatakun maka eta aya kasro alamatan eta ngajadi ciri. Jeung bukti pikeun ira bopat salah satu mawadian tetep dina tilu pira-pira tempat. Jadi ismu mufrad tegasna hiji dina ismu mufrad anu sarifian narima tanwi. Wajah mitaksiri jeung kadua dina jama taksir amun sarifian narima tanwi. Wajah ilmu anas salimi jeung katilu dina jama muannas salim. Amal ya ujang anak penari ya patakun maka eta ya iya alamatan eta ngajadi ciri liwati pikeun ira bopat salah satu mawadian tetep dina tilu pira-pira tempat. Asma mufrad tegasna hiji dina asma hamzah wa atas niati jeung kadua dina isim tasnya wajah jeung katilu dina jama mudzakkar salim. Wa amal patatu jeung anak penari patakun maka eta ya patah alamatan eta ngajadi ciri liwati pikeun ira bopat bil ismi tetep dina isim aladi anu daya saripun teu narima tanwin. Wajah jeung eta tetep pikeun irob jajab alamatannya ada dua ciri asukun tegasna hiji sukun walatu jeung kadua ada ka sukun maka anak penari sukun fayakun maka eta aya sukun alamatan eta ngajadi ciri wijai pikeun irob jajab jeung bil mudhari ada tetep dina bil mudhari sahih lahir anu sawe untuna wa amalatu jeung anak penari ada fayakun maka eta aya ada alamatan eta ngajadi ciri wijai pikeun irob jajab jeung bil mudhari ada tetep dina bil mudhari al mutawil lahir anu diharap datang untuna. Wabil akali jeung eta tetep dina akal lamsa alati anu rabu hari ciri depan alati usabatin eta sabab asman ariya tadi pasal amar batu ari pira-pira isi mana di Eropa asmania tayang dua bagian isman ari anu sabagian di Eropa tadi Eropa dia isman dalam rapat itu pira-pira harakat isman jeung ari anu sabagian di Eropa tadi Eropa dia isman jeung huruf iku pira-pira huruf aladi maka ari anu Eropa di Eropa di aladi ila rapat itu pira-pira harakat arba'atu arma'in eta aya opat pira-pira warna al ismu mufrad tegasna hiji ismu mufrad wa jamu taksir jeung kadua jamak taksir wa jamu muannas salimu jeung katilu jama muannas salim wa fil mudhari jeung katilu jeung opat fil mudhari alati anu lam yatasil dan narima fa'atab di akhiri kana ayeuna mudhari naon sayun naon aquluha jeung ari sakabehna arba'ah terpawe tadi ropakeun ya arba'ah bila mati kalawan disireun ku dalam batu tersebut jeung dinaseukeun di arba'ah bil fatati kalawan disireun ku pada batu pada jeung diobatkeun di arba'ah bil kasrati kalawan disireun ku kasrah ada jamud jeung dijajemkeun di arba'ah bisukuni kalawan disireun ku sukun auraja jeung kaluaran dari katina itu boleh naon salah satu asyara tilu pira-pira perkara jamu muannas salim tegasna hiji jamu muannas salim jeung sapoe tadi nasabkeun di jamu muannas salim bil kasrati kalawan dicileun ku kasrah wa ismu jeung kadua isim aladi anu lain saripun narima tanwin bil kadua tadi mempatkeun ieu isim bil fatati kalawan dicileun ku fatah wa fil mudhari jeung katilu fil mudhari al mutawil akhir yang diharap datang semuanya turunna jamu tadi dijajemkeun ieu fil mudhari bihati akhiri kalawan dicileun ku buang untuk mudhari waladi jeung ari anu Eropa di Eropa di aladi di huruf itu pirang-pirang huruf arba'atun bain eta aya opat pirang-pirang warna atasnya tu tegasna hiji isim tasnya wa jamu mudzakkar salim jeung kadua jamu mudzakkar salim wal asmaul satu jeung katilu asmaul mufrad wal alam satu jeung kaopat al mufrad aya halna aya al lamsa ya alani tarapat ya kalani wa takalani jeung takalani wa kaluna jeung takaluna wa takaluna jeung takaluna wa takalina jeung takalina amanasnya itu maka anak ari isim tasnya patur kaum maka eta dilepakeun ya isim tasnya alif kalawan dicireun ku alif atun sambut jeung dinaseukeun ya isim tasnya wa pada jeung diopatkeun ya isim tasnya dilai kalawan dicireun ku iya wa amal jamal mudzakkar salim jeung anak ari jamal mudzakkar salim aya kaum maka eta dilepakeun ya jamal mudzakkar salim ilawi kalawan dicireun ku wa iya sambut jeung dinaseukeun wa pada jeung diopatkeun ya jamal mudzakkar salim dilai kalawan dicireun ku iya wa amal asmaul hamzah jeung anak ari asmaul hamzah patur kaum maka eta dilepakeun ya asmaul ilawi kalawan dicireun ku wa atun sambut jeung dinaseukeun ieu asmaul hamzah bil alif kalawan dicireun ku alif pada jeung diopatkeun ya asmaul hamzah bil iya kalawan dicireun ku iya wa amal afalul hamzah jeung anak ari afalul hamzah